Karitan seorang manusia andui tahuaya tentua hirup sangsara hayang lumah ku jalan muja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa, para mancower, mancomania, salam dunia anu mika memuatkan dongeng Sunda. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Wilujeng wengi pemirsa, wilujeng patepang dangudinya sareng aki di acara dongeng Sunda anu dipancar luaskeun ti Kandaga Mancomania YouTube. Kumaha daramang sadayana, alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana aya dina panangtayungan Allah Ta'ala dipaparinan kesehatan lahir sinareng batin jembar manah gampil rizki sarta tebih tina balai, amin ya robbal alamin. Sapertos biasa pemirsa, hayu urang ngeureuh deui nya ngadongeng deui aki neraskeun hanca nu katunda. Nyata hiji lakon anu judulna Endog Wadal. Endog Wadal reka aki nyalira didongengkeun oge ku aki. Mugi-mugi wae katampi kalian kabingahan tiasa janten panglipur kalbu pangobrah kana manah pangrepeh kana hate ubar ngabang melergeun ka cape saparantosna urang sadidinten milari kasabnya. Milari kipayah gesan sangu ibadah pemirsa. Oge mulangkeun katineng ka zaman kapungkur sewaktos zaman 70 genep puluhnya 80 90 tahunan. Wanci-wanci di mana urang sadaya anu ayeuna yuswana tos 40 tahun kaluhur pangintennya. Tangtos sama hiburan teh ngadepong payunan radio ngadangukeun dongeng Sunda. Ayeuna mah dongeng Sundana aya di YouTube tiasa diputer ulang upami kalangkungnya tenapi hilap henteu ngadangukeun. Kapungkur mah dina radio kedah naroskeun upami kalangkung tenapi teu ngadangukeun teh nya. Naroskeun kata tanggi. Kumaha cenah kamari dongengna ieu nya di YouTube mah ayeuna kantun muter bae. Satacan aki modar dongeng mangga ulah hilap di subscribe heula nya di toel tombol loncengna kangge sadaya anu teu acan subscribe atur nuhun kanu parantos subscribe like komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Para samakna sor bajigurna mangga kaparayun sadayana prung tapi kan Juragan Kosim teh di modalan kurencang nah anu janten bos sayuran di Bandung namina teh bos Suhandi ceuk Jang Suma. Jang Suma, kuring teh yeuh puluhan tahun usaha dina sayuran jeung palawija teh. Sia kabeh bos sayuran di Bandung kuring teh wau. Eueuh anu ngaranna bos Suhandi teh. Kuring geus sumanya ka sakabeh kenalan kuring nu aya di Bandung. Eta mah ukur alasana si Kosim we. Usahana bae oge aneh hapanan. Mana aya jalma usaha ngajual rugi. Si Kosim meuli bondeng 1 kilo 5 perak dijual 3 perak pan aneh eta teh. Di mana nyokot batina coba? Can katambahan ku ongkos kuli jeung anu sejena. Lamun usaha kawas kitu, sabulan ge bangkrut asana mah. Tapi ieu mah kalah katambah beunghar, pan aneh kacida eta teh. Kade Jang Suma sing hati-hati, apanan Jang Suma teh digawe ka si Kosim.
Bisi bae ka hareup nama Jang Suma nu kagiliran pikeun diwadalkeun. Aduh, amit-amit ih, bit. Palias teuing gan ah. Bulu punukna Jang Suma harita beuki muringkak. Kuring rek kumanya ka Jang Suma. Cek Pak RT bari mancrong ka Jang Suma. Nah salila Jang Suma digawe ka Juragan Kosim. Jang Suma teh sok remen manggihan aya hal anu aneh atawa anu nyurigakeun. Jang Suma hari tangah ulang ingat-ingat teu lilapok maneh tangah walot. Asana mah biasa bae, Pak RT gan Kosim jalmina teh da asa teu aneh-aneh. Unggal enjing nya kitu we moyankeun hayam pelungna oge dombana tuluy ngumah motor sarta manasan motorna. Urangna mah biasa we ngaroreis kebon atawa angkat ke pasar ka tukang-tukang sayuran ya paling nagihan meureun da sok kanjuk-kanjukeun sayuran ka tukang sayuran di pasar. Tapi asana tiap malam Jumaah Kliwon mah Juragan Kosim teh sok meuting di saung kebonna anu caket leuwih buyut teh. Asyana sangkan urang teh henteu nyalahan. Cek Juragan Barka. Anu memang ti mimiti ge geus curiga ka Mang Kosim sabab manehna apal dina peuting harita teh manehna anu nitah Mang Kemet bikeun ngintip Mang Kosim. Jang, rek naon cenah unggal peuting Jumaah Kliwon Juragan Kosim sare di saungna. Pak RT katempo panasaran oge. Saurna mah bade nyuguh ka karuhuna, margi karuhuna teh anu kapungkur ngiring ngadegeun lembur sugih mukti kitu saur Juragan istri mah. Da unggal angkat ka saung oge Juragan Kosim teh nyanak sasajen sanyi rupinuh Pak RT. Jelas Pak RT. Lamun si Kosim jurigna mah eta masalah. Manehna biang kerok dalang tina sagala kagenjleungan di lembur urang teh. Urang kudu nyieun tindakan gagancangan. Cek Juragan Barka. Urang teh teu bisa nindak jalma sakahayang urang bari taya bukti jeung saksi anu pasti Juragan. Lamun urang gagabah oge sologoto bisa tamiang melit kabitis. Wis jelas Pak RT, si Kosim anu geus nandasa Mang Ukri ngagunakeun siluman puhitanana. Kitu oge anu nandasa Mang Kemet. Sigana Mang Kemet marago si Kosim sawaktu ngalakukeun pamujaan. Jadi Mang Kemet ditandasa we sangkan Rusian henteu kaboker teh. Pak RT ngarahu. Iya, tapi kabeh masih sangkaan jeung dugaan. Can aya bukti anu pasti. Lamun urang nindak Juragan Kosim sambarangan, bisa-bisa Juragan Kosim teu tarima. Sadang ngalaporkeun urang kabehan kanu berwajib. Bisa-bisa urang anu asup ka bui sabab disangka mitnah ka batur sangeunahna tanpa bukti. Kudu diingat oge, Juragan Kosim teh jalma jegut, jalma kapandang kiwari mah. Sabab jalma pangbeharna. Anu loba harta jeung duitna, anu bisa mayar jeung meuli kana hukum. Terus kedah kurang kumaha tuh kahareupna? Nya Pak RT, kedah kumaha tuh? Urang ronjatkeun we heula sis kamling. Urang tambahan jadwal ronda. Anu tadina ukur 3-4 urang, ayeuna mah tambahan jadi 4-5 urang. Sada kudu remen ngurilingna ge. Ngurilingan ngaroris lembur sangkan lamun aya jalma anu kulamprangan peuting-peuting bisa katalingakeun. Ieu teh salah sahiji cara pikeun ngawates kana gerak-gerik jalma anu kurang dicurigaan. Manehna ge moal bisa laluasa pikeun kulamprangan peuting di lembur urang. Kumaha ngeunaan kuring Pak RT, nah kuring kudu kaluar wae kitu digawe ti Juragan Kosim. Asa sarieun ayeuna mah kuring teh.
cek Jang Suma ka Pak RT. Ulah, tetep we digawe mah jangan baik kudu leuwih hati-hati. Kami ge pan butuh jalma anu aya di jero pikeun nyiaran info sarta pikeun nalingakeun gerak-gerikna Juragan Kosim. Noapatan terus ngawangkong pikeun ngasakeun babadamian sangkan lembur leuwih aman. Kabeh oge sarua kamandangna sapakat ngarasa curiga ka Juragan Kosim anu dadak-dadakan beunghar dibarengan ku loba kajadian kacilakaan anu nyababkeun korbana tiwas. Oge kabeh kajadiana di peuting malam Jumaah Kliwon. Riungan kakarak bubar sawaktu wanci nincak kawanci sareureuk kolot. Kocapkeun di mana Mang Kosim. Mang Kosim harita keur amak-amakan ka biana nu jadi pamajikanana. Nu jadi pasal sawaktu Mang Kosim balik si Jeliteng domba kamumetna geus eueuh di kandangna. Sawaktu ditanyakeun ka biana ceunah domba teh dibeli ku Pak RT geusan syarat narekahan Mang Kemet sarta diidinan jeung dibikeun ku biana. Dasar maneh mana? Kalah ka dibikeun di si Jaliteng teh ka Pak RT. Yo, apaan akang teh leuwih hade ge korban duit daripada ngorbankeun si Jaliteng teh. Kena-kena diloskeun kitu bae ku nyaneh anah. Kabina-bina aing mah. Karunya Kang, Pak RT teh jeung Jang Suma cenah geus kukurilingan ka ditu ka dieu. Neangan domba hideung tapi teu manggih bae anah teh teu tega Kang. Eta mah urusan maranehna nah. Bongana nurut ka dukun. Dukun menta tumal me kenit sajoro diturutkeun bae kumaha mun menta gajah. Rek nyiar ka mana ha? Ka kebon binatang. Ya hohese neangan syarat kawas kitu teh. Jabaning mahal di duitna. Keun we atuh Kang, da akang mah henteu rugi, henteu rugel ieu apanan domana oge. Dibeli ku Pak RT teh malah hargana mahal. 300.000 Kang, lain 100 atawa 90.000. Itu duitna ge aya di anah. Dibeli mahal di mana hordeng anah. Yo, apanan duitna oge nu 200.000 teh di akang eta teh. Manya domba akang dibeli ku duit akang sorangan. Aduh sarua we eta mah jeung dibeli 100.000 yeuh. Rugi gede anah rugi eta domba teh meunang meulina oge 400.000 tibah Agus. Bandar domba urang jadi handap teh. Bari meunang nyogok eta ge. Mun teu dibawakeun Bisarwiti mah randa herang tukang awug teh. Malaikeun bagus ge mikeuna. Geus atuh Kang lah diikhlaskeun bae yeuh ulah amak-amakan bae kitu. Karunya barina ge ka Pak RT katempona. Mending geus kalotor beungeutna oge karebulan da meureun balas ka ditu ka dieu. Bajuna baseuh jibrugu kesang. Bingung sigana teh jeung capek pisan weh. Barina ieu urang teh kudu inget kana jasana Pak RT. Apanan salila urang hirup sangsara balangsak. Urang teh loba dibantuan ku Pak RT teh. Loba dibere jeung diinjeman duit bari jeung teu puguh mayarna ge. Atuh ayeuna urang kari-karinya heuh masrahkeun domba etang-etang males budi we atuh ka jasana Pak RT baheula. Anu mang tahun-tahun mantuan bae ka urang. Digitukeun ku bianah mah. Mang Kosim teh jempe. Teu nemal deui. Memang teu bisa dipungkir lamun Pak RT teh gede jasana jeung loba
kahadeanana ka kulawarga Mang Kosim. Sawaktu harita hirup Mang Kosim jeung kulawargana masih dina kaayaan sangsara. Pak RT temen mere beas lauk atawa naon bae bahan kadaharan. Samodel sampe atawa hui. Mun keur usum lak jagong ge sok dikirim jagongna malah remen Pak RT teh nginjeman duit sagala ka Mang Kosim. Lamun Mang Kosim keur kadasek boga pangabutuh. Mang Kosim mantuk nama ngarahu tuluy narik napas panjang. Panona neuteup ka biana anu harita imut ngagelenyuk ka manehna. Baku ari nyaneh sok seurik kitu teh nah. Masih GR bae akang manya ari baledog imut ku anah teh. GR nanaon. Yeuh. Kumaha bejana tarekah Pak RT sabarakan jate. Nah aya hasilna. Aya Kang. Mang Kemet teh dibikeun ku Bu Hayah Hideung anu ngagegeuh walungan. Dibikeun? Nah masih hirup si Kemet teh atawa geus maot nah? Mang Kosim rada ratug jantung ngadenge kitu teh. Manehna salempang lamun seug Mang Kemet salamet masih hirup. Nganu ukur layona Kang anu dibikeunna ge eta teh heuh bari geus barareuh sarta beheungna tatu meuni gudawang meuni ngewag da tuluy bae teuli lagi dipulasara dikurebkeun malah mah ditahlilan sagala ayeuna teh tadi di imahna Juragan Barkah. Hate Mang Kosim ngemplong ngadenge Mang Kemet geus jadi layon sarta langsung dikubur teh. Hardina rusiahna masih aman masih bunyi sabab hiji-hijina jalma anu nganyahokeun kana kaayaan dirina anu nyakutu jeung Dewi Makarawati ukur Mang Kemet anu ayeuna geus dikurebkeun. Hanya geus atulah ku akang diikelaskeun si Jaliteng teh jadi para pangawas walungan. Akang ridona. Tah kitu atuh Kang da kasep. Nuhun ya Kang, akang mah babari meuli deui we atuh domba hideung nu anyar Kang ngaranan deui si Jaliteng. Tuh akang mah moal meuli deui domba hideung kuliah ke dipake tunggal deui. Akang mah rek meuli domba bodas bae rek di ngaranan si Dompu. Ari Jaliteng teh apanan hartina ngagebleg hideungnya Kang ngawas sebutanna Prabu Kresna pedah kulitna hideung. Ari Dompu naon Kang? Dompu mah singkatan tina domba putih. Tawa domba bodas siga nyaneh nah bodas sampulur mulus. Akang mah manya anah disaruakeun jeung domba atuh celetot bi anah nyiwit cangkeng Mang Kosim. Atuh Mang Kosim ngagurubuk. Bagat ku reuas jeung nyeri. Baku ai geus nyiwit teh meuni tarik si Dompu teh. Heunah. Siwi geus sare. Geus sare ti tadi gegang emangna kunaon? Hayu urang ka kamar. Cuk Mang Kosim bari mere kode ku ngiceupan. Kuncian heula tu pantona Kang. Mang Kosim geuwat ngoncian panto sedangkan beanah nutupkeun jandela satuluyna duana ngaleos patutur-tutur asup ka pangkengna. Di luar sora jangkrik jeung cihcir masih ngagelik ditembalan ku cari cangkas. Ti kajauhan dialokan ku sora bueuk di luhur hiji tangkal. Ti sapra kajadian maut Mang Kemet sis kamling di lembur sugih mukti beki dihangkeutkeun. Digiatkeun deui jadwal ronda oge ditambahan. Kocapkeun harita nincak ka malam Jumaah Kliwon. Nu kabagean ronda teh Pak RT Jang Suma Sidik jeung Mang Akim. Obatanana ngariung di gardu ronda bari ngaropi.
di hareupeun gardu. Asep bodas masih ngeluun tina durukan nu geus ngaletikan. Asa-asana mah geus sababaraha minggu ieu aman ya lembur urang teh. Heuh kajadian naon? Heuh ti saprak ronda digiatkeun deui. Cek Pak RT bari leungeunna ngadongkang gelas si kopi. Tuluy disuruput lalaunan. Alhamdulillah Pak RT lembur jadi leuwih haneuteun. Warga lembur anu tadina mah ngarasa ginggiapeun ku kajadian maotna Mang Kemed ayeuna mah geus bisa salareti brasigana. Walonjang suma anu diuk di hareupeun Pak RT. Enggak, warga anu tadina teu wani ka cai atawa ka walungan peuting-peuting. Ya ku sabab sieun ku buhaya siluman. Ayeuna mah geus mimiti wani ka cai deui sanajan can kabeh cara baheula. Mang Hakim milu mairan. Uing mah tapi ka ayeuna ge can wani ka walungan Mang. Komo nyorangan mah deuh. Sarieun disantok ku buhaya ih. Atuh da buhayana mani gede kitu. Sigana munding ge kalegleg kahuapkeun ku sakali capluk ge. Sidik aslina ti wetan nyelengkeung bari ngasur-ngasur ruhai durukan. Asak candik bubui sampeuna eta teh, tanya Pak RT. Ya yo nu asak mah Pak RT. Sidik ngolehkeun durukan anu seuneuna geus leutik. Mariksa sampe anu dibubuina. Sidik harita nyempal bubui sampe anu geus asak kana palupuh aya kana tiluna bubui sampe anu geus arasak teh. Iya batuna si kopi mah sampe manehot lain ieu teh. Cek Mang Hakim bari nyokot bubui sampe sapotong. Lain Mang sampo mantega eta mah. Ulun Pak RT anu memang ngahaja nyokot sampe ti kebona pikeun ngaronda. Leuwih pedo sampe mantega mah atuh Pak RT ngam aduh ini pedok dia deh maneh hipu. Hipu kieu bisa enggeus ka bubuina bisa ben pisan nya. Cek Mang Hakim sorana ngosom da bari ngagayem sampe. Urang ulah tenang-tenang teuing Pak RT, ieu teh malam Jumat Kliwon. Sakabeh kajadian kecelakaan di pengkolan Lebak Seureut teh apanan unggal-unggal malam Jumat Kliwon. Kitu ge maotna Mang Ukri sarta Mang Kemed. Nya Jang, Mang Kemed kepanggih poe Minggu. Artinya leungitna keur malam Jumaah. Jumaah Kliwon pisan bener Jang. Walon Pak RT. Dunungan ujang kumaha cenah? Bejana dunungan kuring tadi pada maghrib teh geus init ka saung kebona bari mawa sasajen kumplit manisa nyiru pinuh Pak RT. Walon jang suma. Lamun kitu kudu diintip Jang ka saungna tuh. Tapi nah moal matak jadi mamala Pak RT kuring mah ieu teh palaur. Sieun kawas Mang Kemed. Ceuk jang suma. Atuh ka itu na ulah sesoranganan Jang, tapi urang kabehan, urang lobaan weh. Heuy api-api we bari ngaronda ngaroris lembur. Ayeuna Pak RT. Oke heula Jang sakedeung deui lah urang meakeun heula si kopi jeung bubui sampe ya.
Nu ngaronda uplak ngobrol bari ngadalahar bubuy sampe jeung ngopi. Teu karasa wanci terus nyerelek hawa beuki karasa tiris. Dina kayan kitu. Adadak aya nu leumpang rentang-rentang di jalan tengah lembur. Eta jalma leumpang ngadeukeutan ka gardu ronda. Atuh kabeh ngagebeg reuwas. Kabeh mencrong ka jalma nu anyar datang. Si horeng nu datang teh saurang awewe, tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkeun leungeun katuhuna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh kaleresan ieu Pak RT nuju ngariung nya ngararonda ieu teh jengjang Suma itu aya Mang Akim jengjang Sidik. Heeh ya kabeneran ibi teh ye. Kabeneran ieu nyanak ieu tah kue aya burayot tuh. Da aug mah teu hade wengi-wengi nya. Ieu bari ieu teu aya bala-bala, aya cuhcur, aya bandros, Pak RT aya Putri Noong, Putri Cineten. Pokona mah sagala putri dicanak ye, digembol menikah berat. Deh. Sok atuh ieu jarajan geura ieu para mancomania bagus. Sok ngaborong tah anjeunna mah ti jati handap cenah. Bade ieu pakaulan. Pohara pemirsa. Kuno rojolna bisarwiti urang cekapkeun heula atuh nya dongengna dugi ka dieu lalampahan Pak RT anu nuju ngararona sareng jang Suma. Ngarona lembur pemirsa supados amannya urang teh kudu rajin ngarona. Cag urang teuneun heula di handeuleum sieum geusan sampeureun urang tuna di anjuang siang geusan alaeun. Lalakon endog wadalna anu bagian ka-24 pangintennya. Cag urang sampeur deing ke di bagian salajengna pemirsa. Hatur nuhun kasadayana anu parantos satia manco satia ngandungkeun dongeng rojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Satajan aki amit mungkur bade di ieu heula nya di absen heula sakolewat ye nu kamari tos haladir maranco di bagian kadua tilu. Aya Kang Jaya Sumpena di Jakarta Timur, amin hatur nuhun pidoana Kang Teh Linda Imut oge di Bandung nya. Jawara Kopi Sakti Kang Setia Budi Mancomania Tasikmalaya gitu oge Teh Yulina Beliana nya di Tasik, Kang Prabu Arjuna Palihan Banjar oge Kang Agus Sumantrian Nurrojol ti Garutna. Teh Intan Ramadhani sami ti Garut, Teh Tami Malihah ti Ciamis, Teh Siti Lutfiyah Ningsih di Dubai saurnanya hatur nuhun. Aju janten TKW mugi suksesnya teteh. Kang Asep Saipullah ti PR Cimahi Kang Rastim Hajimna Dea Abdil urang soreang deanya mana ti Sumedang Kang Nur Yamin. Oge Kang Amen ti Cileungsi, Kang Ade Sukarna ti Cicadas Bandung, Kang Agus Sopian Ciwidey nya. Dei Siti ti Tasik hadir, Kang Edi Junaidi ti Cianjur, oge Teh Suliani ti Cianjur, Kang Tajudin Pijit. Palihan Sumedangna Teh Esther Adelit oge Teh Anita Parelnya anu calik dina jojodogna. Kratos Om 4 Incubah Gawok ti Majalaya ngacung kieu. Mohon atur nuhun Kang Fauzan di Subang oge Natasha Mutiara. Bapak Natasha Mutiara Ciledug Tengah, Ciledug Cirebon hadir atur nuhun. Kang Salman Alpariji teh di Bekasina, Kang Asep Rahmat oge Teh Yati Sumiati di Bogor. Sareng Kang Asep Suherman nya di Bekasi atur nuhun. Kang Nang Sabur oge nya oge Teh Hetin Sopiana di Kuningan. Ruhyat Afidin hadir oge atur nuhun. Kang Abdul Rohim oge. Sareng Kang Dede oge Kang Andri nya ti Bogor atur nuhun pidoana sadayana. Kang Bahrul Menye oge nya ti Karawang da. Bagus Setiawan di Jati Handap ieu Bandar Dombana Kang Agus Paturohman di Cikande oge Kang Dede Sulaiman nya atur nuhun sadaya pidoana oge pangrojongna Teh Nuraini Silpina Dewi ti Denpasar Bali, Kang Amin Aminuddin ti Garutna, Kang Etobli Mancomania Pasuruan. Rikman Firmansyah ti Kalimantan Timur, Teh Nina Marlina ti Nyalindung oge Kang Ucu Tosin nya atur nuhun.
Waegen oge hadir Kang Deni Rosyandi ti Subang nya hatur nuhun ka sadayana pamiarsa anu parantos ngarojong kana sadaya pedaran aki panginten sakitu heula nya anu tiasa kahaturkeun kapidangkeun meungi ieu akhirna amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.